Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdayi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wali azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dan danget ieu Allahu subhanahu wa ta'ala masih maparinkeun kasehatan, sehat badan, sehat emutan, sehat walafiat. Alhamdulillah tur insyaallah urang bersyukur ka Gusti Allah, urang ngajalankeun sakumaha mistina diparentahkeun ku syara. Tegasna mempelajari ilmu-ilmu anu manfaat yang bakal hirup urang di alam dunia buat balik canakeun mungkin ke akhirat. Di antawisna mempelajari ilmu fikih bab salat. Ti payun tos dijelaskeun rukun salat teh aya niat, aya takbiratul ihram. Tayuna di dieu bade ngabahas tina takbiratul ihram. Takbiratul ihram eta mangrupakeun rukun salat misti kedah dilakukeun, termasukna rukun qauli anu hartosna bila mana diucapkeun takbiratul ihram eta kedah ka kuping tiap huruf tina mulai na lapad Allah sampai ron akbar. Allahu akbar. Ena urang langkung jelaskeun deui. Tina takbiratul ihram henteu asal diucapkeun, geuning aya syaratna. Aya pasyaratan pikeun sahna ngucapkeun takbiratul ihram teh aya 16. Kahiji takbiratul ihram teh tiba nibakeunana kudu tina waktu ngadeg dina salat fardu. Antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Yen nibakeun takbiratul ihram teh dina tingkah keur ngadeg dina salat fardu. Lamun jalmana jagjag, jalmana sehat, salat fardu bisa nangtung kedah bari nangtung teh. Kecuali anu gering, anu udur, teu tiasa ngadegna nya bari carik tos, bari carik eta mah. Jang anu kawasa mah kedah bari ngadeg. Kahiji, kaduana yen takbir teh antakuna bil arabiyah. Yen bukti takbiratul ihram teh bahasana kedah bahasa Arab. Tapi sami oge jang nu kawasa. Kayak urang kedah maoskeun bahasa Arab Allahu akbar teh diganti ku bahasa Indonesia Allah yang maha besar teu kenging kedah Allahu akbar. Ngan lamun memang jalma udur teu bisa ngucapkeun bahasa Arab eta tiasa. Katiluna antakuna bilafzil jalalah. Yen takbiratul ihram teh lapadna kedah lapad Allah. Allahu akbar. Kumalam ku Rahman, Ar-Rahmanu akbar. Palayasihu Ar-Rahmanu akbar. Teu kenging teu sah tah ngucapkeun Ar-Rahmanu akbar.
non sababna li adami lafzil jalalati eta mah lain lapad Allah tapi sifatnya Allah Ar-Rahman kedah Allahu Akbar. Teras kaopatna bilafzi akbar lapad akbar nu kahiji Allahu nu kadua akbar tuh kayaknya diganti akbar ku lapad kabir misalnya palayakfi Allahu kabir tuh kayaknya Allahu kabir onelatna lipawati ta'zim karena ngurangan karena ngagungkeun ka Gusti Allah kadana Allahu Akbar. Teras kalimatna kedah tartib antar dua lapad hiji lapad Allah jeung akbar tartib ulah diheulakeun akbar akbarullah teh kenging tapi kudu Allahu Akbar. Kagenepna ulah dipanjangkeun hamzah jalalah dibaca Allah teh kenging kedah Allahu Akbar. Mari lamun dipanjangkeun dibaca tina asalna jumlah khobar insa pindah kana istifham kadituna mantap teh kenging asal jumlah khobariyahnya jadi kana istifham lamun dibaca Allah teh kenging kudu Allahu Akbar. Katujuhna ulah dipanjangkeun bana ulah Allahu Akbar teh kenging kedah Allahu Akbar. Kadalapana ulah ditasjan bakna udah dibaca Allahu Akbar teh kenging eta. Kasalapan ulah ditambahan wau bawa sukun bawa diharkatan wau sukun Allahu Akbar teh kenging Allahu wa Akbar oge teh kenging eta. Jadi ulah tambahan wau antara lapad Allah jeung lapad akbar boh wawuna anu sakinatan atanapi wawuna mutaharrokatan teu kenging eta. Sapuluhna ulah ditambahan wawu meh jalalah ulah wawu anu dibaca wallahu akbar teu kenging. Ka-11 alla yaqifa baina kalimat tayyib takbir teu kenging eureun antara dua kalimat takbir boh lila boh sakedap Allah akbar teu kenging eta. Teras ka-12 kedah ka kuping sakabeh huruf takbir kurang ka kuping Allahu Akbar teu Allah bare wungkul teu kenging eta margi rukun kauli. Teras ka-13 na kedah tos manjing waktu dina salat anu muakkad nu di waktu-waktu model salat dohor kedah tos manjing dohor salat asar kedah tos manjing asar ulah sakarepna. Ka-14 na nibakeun takbir teh kudu madep kiblat iqauha halatal istiqbal nibakeun Allahu Akbar teh kedah keur madep kiblat. Ka-15 na ulah ngaruksak ulah nyacadkeun sahuruf tina huruf takbir dicatet kieu misalna dibaca Allahu Akbar digitukeun Allahu Akbar teh lain benten Allahu Akbar jeung Allahu Akbar misalna. Anu ka-16 gitu jang makmum kedah paneuri takbiratul ihram makmum sabada takbiratul ihram imam meula ceuk imam Allahu Akbar beres ro'na akbar lapan akbar ti imam kakara makmum Allahu Akbar ieu mah teu kenging ngabarengan ulah ngabarengan apalagi miheulaan teu kenging. Benten sareng tina salam berukun kauli lamun salam awe salam nu kahiji ngabarengan ka imam kaingan makruh tapi lamun takbiratul ihram hukumna teh batal teu kenging ngabarengan kudu sabada beres takbiratul ihramna imam. Tarupina eta syarat sah takbiratul ihram teh 16 nu disaoskeun. Mudah-mudahan sing ngajadikeun hiji ilmu ngajadikeun paham tur nami-nami kana sahna ibadah urang. Jadi urang simpulna ngucapkeun takbir teh tos nu biasa Allahu Akbar kedah kitu. Tong dirobah tos Allahu Akbar. Tarupina tina hanca ayeuna
urang cakapkeun sakieu wae, mudah-mudahan sing ageng kamaslahatan kamanfaatan pikeun urang sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.